nu pangageungna lalaki sakolana di PAUD, nu kadua awewe sakolana di SMP. Dibalik atuh Jabati budeg teh gelo anjing. Dibalik anjing. Kacau anjing. onjol kacau Kacau datang sieu mah kacau. kacau kumaha Nyaho aing budeg jelema teh. buat geus cageung Buat cager-cager sampai ka kiamat oge. Nyaho budeg anjing sok lalajo dina YouTube aing. Budeg cenah anjing budeg. Aduh, api-api ngahulang anjing. Budeg cenah budeg. Sok lalajo dina YouTube aing. Ge teh innalillahi. Saha nu maot? Bapak maneh maot ka aing. bener Kapangi anjing. Alah, ubaran ku tutut. Aduh. Alah, lebok ku sia tutut jeung balongna anjing. Ya nya tempo ku sia. sawahna hakan Nyangakeun sima pangabaktos Gusti ditarima. Bulan tuh. bener Cek aing oge anjing. Bener. Percuma Gusti, percuma budeg. Aduh mending milarian obeng rogok celina kenya. Nyangakeun sima pangabaktos Gusti ditarima. Naon nenek? Aduh. Alang kita nempo ka aing geranya tempo. Geranya merong ka aing minta tolong geranya. Wah, manja. Geranya bisi sia teh apa gura merong ka aing geranya cek deui. Geranya tempo ku sia. Iya, aduh, aing tegang euy. Bisa teh nempo. Kalau dihitung nepi ka 3 geranya. Nempo ka aing minta tolong. 1 2 aduh euy. Itu syarat tu semilangna. lila teuing Isi, kerja tu. Iya, aduh balik deui anjing aduh. Aduh, ya you peryogi heula mudiran. Geranya tempo geranya nu bakal nempo kai geranya. Geura. Sia. we bener Cek aing oge anjing aing mah nyawana. Cek aing nempo anjing. Aing mah nyaho anjing. Anjing. urang tong nampeun Songut meni bau bangke ieu teh. Naon cenah cek dunungan teh? Tutut hakan ku sia anjing. Hakan ku sia tutut. Make kamper saeutik. Ku sia teh bikeun ka mito Asia. Sakalian jeung mito Asia podaran. Insyaallah, insyaallah anjing. Aduh sia anjing gitu. Insyaallah alhamdulillah ai ditampi menyakit tu. Gusti nuhun ai ditampi mah eta anu dipiharep siang sareng wengi. Ku abdi si anjing. Nuhun. Sami. Naon nenek? Sami anjing. Oh, alhamdulillah. Aya pun bojo mah dirorompok. aduh Nya tara ka mana-mana di sim abdi mah. Teu nanyakeun pamajikan si anjing teu. Oh, alhamdulillah bisnis ayeuna mah. bisnis Nya alitan pun bojo teh nuju dagang seblak. teu nanyakeun Kaduli teu nanyakeun anjing. Aya 2 rupa. Aya seblak ceker jeung seblak tulang. Eta mah mana we nu beuki? Teu nanyakeun anjing. Bade nu lada aya nu teu aya. Tergantung pangabeuki eta mah. Teu nanyakeun seblak anjing. Wes nu lada mah karetna 2. Anu teu lada karetna 1. Tak anu teu ngangge karet eta teh bangkrut. Teu nanyakeun seblak henteu anjing. Oh, lamun aya karetna 1 tapi lada, eta teh berarti karetna pegat 1 di jalan. Nya. Teu nanyakeun anjing henteu insyaallah 2 pun anak mah. mana we ka Teu nanyakeun anjing 2 pun anak mah. Lalaki jeung awewe. Nu pangageungna lalaki sakolana di PAUD. Nu kadua awewe sakolana di SMP. dibalik atuh Jabati budeg teh gelo anjing. Dibalik anjing. Wey.
Wey. Toel. Wey. Naon tibalik. Nuka hiji di SMP, nuka dua di PAUD. Is seblak. Aduh anjing. Kadu seblak deui si eta mah tuh. Kumaha we anjing, kumaha anjing. Gara rambut. Diuk anjing diuk. Bulan teu ngomong. Nah, kudu teu ngomong dengekeun ku sia tah. Hey. Sabok anjing. Alhamdulillah ya Allah. Naon? Geus lohor deui. Ya anjing aing becut disangka bedug. Ayolah. Ya anjing.